ya materi lebih nyenekal karena alat evaluasi. Insya Allah baris didugikan ku kersana Dr. Hajah Ruhaliah M.Hum. Ibu atau saya atau saya Yogi atau saya gak gitu tadi. Mohon mangga sepertinya kolong karena waktu semangat di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regreg-nya materi tipe AD eta mekelanana terus mundal pisan. Mangga ayeuna urang tinggal PowerPoint di simkuring. Janten ayeuna mah profesi tiasa rupi-rupi simkuring sanes dosen evaluasi tapi kedah tiasa ngadamel evaluasi patali sareng situasi zaman kiwari nya. Enak orang ninggal PowerPoint-na katingali teu? Terus aya? Aya, Bu. Terus ayanya tah anu kahiji upami tadi mah anu abotnya tipe ade mah teu sareng video tati simkuring mah bade nu hararampang we yang ringan-ringan saja gitu nya. Kayak sekedap iya anu sekedap-sekedapnya ngeserkeun heula peserta. Nah, judulna evaluasi dina pangajaran bahasa Sunda ngagunakeun media internet. Patali sareng mangsa kiwari memang internet teu tiasa leupas tina kahirupan siswa, urang mah guru sanes siswa unggul sama sadaya jiga nama. Tah perkawis ieu mali pedarnya Malawi tiasa di full screen kan Ibu? Iya, ieu tinggal itu. Rada alit ieu na seratan kirang ageng ya. Biasa tekan F5 tah atas. Atas. Nah, aya rupi-rupi aplikasi nu tiasa dianggo ngan kanggo ayeuna mah bade milari nu hampang tapi tiasa janten Bapak Ibu kantosnya anu ieu tah. Aya Google Form, aya quizzes, word search, crossword, Kahoot, game sareng sajabina. Janten seueur. Prinsipna ayeuna mah asal kersa ngulik lah gitu. Jadi saha ge tiasa. Sok sanes sapertos simkuring nanti sanes beda sapeting deui mungkin beda sabaraha menit gitu nya. Taena ningali data ngeunaan sastra kumargi ilmu pati sareng sastra ti generasi ieu urang posisi aya di generasi nu ieu ditungtung anu generasi sagala internet. Nah, ieu urang liwat wae. Nah, tiasa tina HP, tiasa tina laptop sareng sajabina. Nah, nu kahiji urang cobian muka atanapi ngadamel neang kecap ieu patali sareng hafalan saesna mah. Hafalan tina teks memang prinsip nama kantun nyirian, namun siswa kedah milari tina sumber. Nah, enak cobi Bapak Ibu tos siap laptop nanya. Tah, klik ieu Word Search Labs. Di sekolah kantos nyobian tak Can? Cobi ketik ieu buka link Word Search Lab. Nah, ieu aya. Nah, ieu di dia linkna ieu tak bakal muncul sapertos kieu. Atas an. Mangga dina laptop, dina HP mungkin nu gampil mah dina laptop supaya surupna rada ageng gitu. Acan kantos, Bu. Acan. Nah, coba ketik ieu Word Search Lab. Jadi ieu milari kecap. Upami dina majalah, kapungkur dina majalah kuncung, bobo, ieu teh aya anu kieu teh. Neangan kecap, kagijir, kahandap, geninganan. Sok mangga cobian. Tautanana terus di ieu ge di-share dina chat parantos. Tah mangga pamita saya dina chat kantun klik weh. Saha materi tes model kieu ieu bade di awal, bade di tengah, bade di akhir. Seseueuna karena pengetahuan.
Karena pengetahuan, karena hafalan. Parantos? Upami anu atos, upami tos muka link ieu bakal muncul kotak. Nah, kotak ieu aya tulisan word search title, mangga judulan ku urang. Hayo naon, misalnya ngaran-ngaran pupuh. Ngaran pupuh nu 17 atau nami-nami peserta ayeuna misalnya. Mangga Dadan Gunawan, Cici Maulani, mung upami nu 2 kecap, ieu teu kenging nganggo spasi. Janten Taufik Ismail misalnya, teu Taufik spasi Ismail ngetik di dieu tah. Tapi langsung Taufik Ismail. Dadan Gunawan, teu Dadan spasi Gunawan, tapi langsung Dadan Gunawan tanpa spasi. Mangga cobian. Ya gampilnya, ieu teh alat evaluasi nu panggampilna, tiasa kanggo pretest, tiasa proses, tiasa post-test. Gampil pisan. Pami urang ada mal kotak-kotak mah leuk-leuknya. Oh, masang hurufna gitu nya. Ya mah kantun ngetik weh. Memang modalna kedah aya internet. Ieu mah nganggo jaringan internet. Tah, pami atas kabuka ketik di dieu naon ku ibu bade dimunculkeun. Misalnya nami-nami pupuh. Asmaran Drang Lambang. Ketik we 17 pupuh di dieu nganggo koma sareng spasi. Upami yang terang siswa apaleun teu ka nami-nami guru misalnya dina pretest atau waktu ya awal kenaikan kelas misalnya serat nami-nami guru di dieu. Pami hoyong judul-judul novel. Tadi ku Pak Ade terus ditataan nya judul-judul novel aya Baruang Kanu Ngarora, aya lain eta sareng sajadina. Mangga ketik dina kotak ieu. Naon deui contohna? Nami-nami pahlawan misalnya. Pahlawan urang Sunda ketik di dieu sadayana. Di mana ngetikna eta? Di dieu dina kotak ieu tah. Di dieu judulannya kada hilap judul di dieu. Judulna naon? Bade pahlawan nasional atau ngaran guru di sekolah anu gitu misalnya. Atau 17 pupuh. Eta abdi mah, Bu. Kumaha? Jenengan guru, Bu. Sok jenengan guru serat dina ieu tah, dina kolom untitled. Word search title di dia serat jenengan guru misalnya. Tapi nami-nami pupuh. Oh, gitu. Nami-nami pupuh mangga serat di dia dina judul, dina kolom judul. Bilihna bade dicobi share screen atau ibu anu eta supados langsung dipamilan gitu. Oh ya, mangga. Nah, ya contoh 17 pupuh anu tos dipidambalnya. Nah, contohnya ya contoh ngetik 17 pupuh. Jadi sadaya diketik Asmarandana Kinanti Gurisa naon we pokona. Tah ieu teh hasil ngetik teh. Oh ya satu acan ieu kedah mundur heula nya. Upami tos diketik di dieu sadayana nami guru bade nami naon wae di dieu prinsipna kana nama, judul, identitas mungkin ngaran-ngaran tatangkalan mangga, ngaran ubar-ubaran misalnya, ngaran penyakit mangga, ngaran kampung adat mangga, eta mah teu langkung ngaran alat-alat dapur misalnya. Alat-alat tradisional boboko, aseupan atau alat-alat kiwari bagian tina HP misalnya aya naon. Mangga di dia ngetik naon wae Bapak Ibu teu langkung eta mah. Atos diketik upami parantos. Nah, ieu aya panah. Tah, urang bade ngadamel teksna atau siswa sina milari teksna ti kenca ka katuhu ti luhur ka handap, ti handap ka luhur, ti silangnya ti luhur kenca ka handap katuh mangga teu langkung. Gumantung kana tingkatan siswana. Pami kelas handap mah ulah nu pabeuli teuing atuh gitu. Misalnya ti kenca ka katuhu sareng ti luhur ka handap pungkul. Pami SMA mungkin tiasa tambahan ti handap ka luhur, ti luhur ka handap kenca ka katuhu gitu. Nah, mangga ieu dipilih
tak ieu dumasar koyong urang. Dumasar koyong urang tangtos aya tinimbangan siswana kelas sabaraha gitu. Pami bade judul-judul novel kelas sabaraha kinten-kinten misalnya. Pami patali sareng kampung budaya aya di dina KIKD-na kelas sabaraha. Mangga eta mah. Tah, Kelas 8 gitu. mangga eta mah ayeuna mah ngarang heula naon we lah. Ngetik naon we heula Bapak Ibu bebasnya. Engke we ngemutan kelasna ngan ieu mah kinten-kinten nya. Tah, upami ieu atos saur urang cekap ieu ngaran-ngaran teh tak dihandap ieu aya create password. Nah, passwordna naon? SIM kuring nganggo tanggal ayeuna misalnya 26/08/2020. Teu langkung bade huruf, bade angka, bade naon bebas. Tapi kada hilap engke waktos muka. Mangga passwordna ngadamel masing-masing. Iya alat evaluation panggampil nanya ieu teh. Gampil siswa SD ge tiasa ieu mah. SD SMP tiasa. Nah, ayeuna urang teras deui. Nah, ieu contoh lamun tos ngetik 17 pupuh. Nah, ieu pilari 17 teu nya pamikiran tambihan we gitu. Kapenak teu ku Bapak Ibu? Nu 17 pupuh asmarandana di mana, kinanti di mana, gurisa di mana, juru demung di mana. Ieu teh fungsina miwarang siswa ngapalkeun ngaran-ngaran pupuh gitu. Intina mah kitu saesna mah. Ngan kumargi bentukna game nya neangan kecap. Janten teu karos dipiwarang neangan kecap we gitu. Kapenak teu? Engke tah kapenaknya tah engke ngadugikeun mah tiasa ngau HP pan. Tiasa ngadugikeun ngau HP, ngau WA. Tah, siswa kan ngempelkeunna tiasa tina HP mangga, tiasa di print mangga, di print coretan di bumi misalnya. Kanggo SD mangga. Jadi bentukna kertas dikempelkeun mangga, hasilna difoto ngau WA kintunkeun deui ka Bapak Ibu guru mangga gitu. Tah ieu contoh tes milari ngaran pupuh. Jadi ngaran pupuh nama aya tapi mana di dieu misalnya. Oh iya juru demung teh si oreng aya di dieu gitu. Ya pilari kakenca katuhu luhur handap luhur sareng sajabina. Pucung si oreng pucung mah iya ti handap ka luhur ayana teh geuninganan gitu. Asmarandana oh iya ti handap ka luhur. Kenaknya jadi bari ngapalkeun bari heureuy ieu mah game bentukna. Jadi henteu serius teuing tapi angernya anger emutan milari huruf ya. Eta perkawis neangan kecap. Nah, contohnya nu sanes tiasa misalnya judul novel, judul kumpulan carpon, kumpulan sajak, judul kawi, ngaran guru, ngaran jalan, ngaran pahlawan, seueur nu tiasa dipidamel ku game model ieu. Sareng gampil, ngadamelna gampil, siswa milarina gampil. Jadi urang miwarang ngawanohkeun, urang ngawanohkeun tapi bari milari kapungun mah dina majalahnya nu generasi simkuring mungkin macam majalah Bobo, majalah-majalah kuncung, nu karena itu aya game-game model kieu. Ngan ari kapungkur mah di garisan, di kotakan hiji-hiji anu mah kantun ngetik we. Kantun ngetik ieu otomatis muncul. Eta hiji. Nah ieu di dieu contona nah. Cobi ieu aya nu kadua tarucing cakra. Bisa ngaran definisi istilah. Eta nu kahiji ke upami apa tarosan mangga diserat dina chat. Nah ke sabada ieu diwaler upami kabujeng, upami henteu konsultasi. Biasa ngobrol ti pengker. Parantos hasil Bapak Ibu? Hasil, alhamdulillah Bu. Hasil. Gampilnya? Alhamdulillah gampil. Gampil pisan. Ieu panggampilna janten henteu kedah ngaguratan milari kecap teh di mana, nyimpen hurufna di mana gitu. Nya nu manual oge tiasa ngan ieu mah langkung praktis gitu. 5 menit rengse ieu mah midamel ieu mah. Antun siswana milari waleranana. Ya eta insyaallah nu ieu tiasa sadayana gampil sakedap. Bu, bade naros heula Bu. Mangga kumaha? Dina aksara anu janten nu seueur teh janten kotak teh
Mohon. Aya aksara anu kandel, aya anu biasa gitu. Tah anu kandel teh eta kunci jawaban apa? Kunci jawabanna. Oh, anu kandel teh kunci dikasih jawaban mah ngaku Bapak Ibu simpen kunci jawabanana. Jadi disimpan badai kana email kana WA teu langkung supados waktu marios hasil padamelan siswa urang teu sesah deui gitu. Gampil ngecekna. Nu langkung ambil tinggal jumlahna sabaraha hiji mun nembe 10 berarti teh acan lengkapnya. Tah nu hideung teh nu dihideungan eta kunci jawaban. Gitu. Anu dikasih suakeuna nu mana, Bu? Anu entong dihideungan nu kasih siswa mah. Nu polos kieu kan ieu teu kaciri mana jawabanana. Janten nu dihideungan dicepeng ku Bapak Ibu entong dibagikeun. Di dinya pan ke aya kolom share, aya itu aya save, aya share. Mangga janten nganggo media internet mah patali sareng save, share, engke aya tanda-tanda naon ti pengker didugikeun nya. Jadi atanapi orang-orang cobi atanapi engke sakantenan lah nya. Ayeuna saparantos di save langsung aya anu kanggo siswana gitu nya. Mohon ayanya. Mohon aya tos Bu. Tos. Janten penting. Mohon saya alhamdulillah. Janten di dia simkuring mengadukeun dasar naungkul tak engke tiasa diulik aya tanda-tanda naon aya simbol naon eta tiasa diulik da ayeuna mah memang kedah rajin ngulik sinya benten sarang-sarang zaman simkuring sakola tiasa saayana di papatan ku guru gitu. Tapi orang ayeuna mah kedah ngulik, urang ge kedah nuturkeun siswa simkuring nu generasi lolita gitu nya kedah nuturkeun generasi milenial. Padahal simkuring generasi tradisional gitu. Mangga. Ya contoh dengan Kak kumaha? Mohon hapunten iya yang naraskeun mengenai word search lain teh ya. Kan itu teh kada aya nu dipalih handapnya create pas kode. Pamin teu ngalebetkeun pas kode eta kinten-kinten Ibu tiasa teu maksudna teh apakah mempengaruhi atanapi kumaha gitu. Moal tiasa dibuka ku orang, Bu. Oh, wajib jantan, mah. tetap udah lebet Wajib. pas kode. Argi engke waktu ngabagikeun miwarangna kan kodena naon tah? Misalna ieu simkuring dia nganggo password. Tiasa dibuka upami nganggo password. Upami nganggo nu gaduh passwordna urang. Siswa mah teu gaduh passwordna gitu. Jadi siswa mah mung piwarang muka ieu unggul tah. Di dia di kayak sekedap. Kita anu ngantunkeun nya kedap. Assalamualaikum. Bari ngantosan mangga anu teu acan ngisi daftar hadir tiasa langsung ditingali dina kolom chat kanggo diisian. Kanggo anu teu acan ngisian daftar hadir sesi 1, 2 sareng 3 mangga eta ge tiasa tos aya nu nge-share geuning nya. Mohon. Ya, mohon mangga Ibu di eta masih di unmute hilang. Mohon. Ibu hapunten eta suantana masih kan atas. Atas. Punten. Namanya teh aya nu ngantunkeun garwana Profesor Edi S.K. Jati almarhum gitu. Oh, dimakamkeun di Kuningan janten ieu teh nuju ngamonitor, sareng monitor naroskeun margi ti Manasa nararoskeun, ti Bu Emi ti Cibubur naroskeun, iraha dugi ka Kuninganana sauna kitu sareng sajadana. Mohon. Enggak, sateras urang lajengkeun deui perkawis password kedah nu kahiji kedah ngadamel nu kadua bebas urang bade password naon wae teu langkung bade angka bade huruf bade tanggal bade jenengan naon wae oge mangga nu penting antara angka sareng huruf gitu pami teu tiasa tah ieu lamun tos password bakal muncul kode ieu hiji 5 hiji 038 sanes ti simkuring nya kodena eta mah muncul sorangan weh gitu aya sorangan mangga aya keneh patarosan. Ya Bu, punten bari naros. Mangga. Upami ngadamel password, pan pami seueur teuing password kan sok hilap nya Bu. Mohon. Nah, sedangkan latihan kanggo siswa kan seueur. Mohon. Nah, eta teh tiap
tiap latihan teh passwordnya sewang-sewangan atau nanti biasa di hiji wae passwordnya. Benten. Di serat teh urang kedah gaduh catatan. Naon teh game nu ieu passwordna naon. Da sim kuring kalebet nu pohoan janten kedah sagala dicatat ayeuna mah gitu. Sabab seueur password email kampus aya password naon deui aya password ngadambel game kalebet ngadambel game oge. Aya nu password sim kuring nu password UPI teu ditarima kudu password sanes misal. Tah eta teh urang kedah gaduh catatan password upami sami engke nu munculna komputerna bingungan ieu nu mana cenah gitu. Jadi teu kayang sami passwordna gitu nya. Nuhun Bu, hatur nuhun Bu. Enggak. Eta nu kahiji atos nya dianggap atos. Ayeuna anu kadua. Anu kadua tarucing cakra. Mana tadi ieu crosswordlabs.com. Jadi mangga buka link crosswordlabs.com. Jadi anu kieu we ketik save link share gitu pan nya generasi anu mah generasi eta da sagala di share jadi urang ge nuturkeun gitu. Tah ieu linkna parantos. Crossword teh urang mah teka-teki silang lah gitu nya. Atas Ibu di share dina chat oge Pak Abdi. Atas aya. Nah, kantun buka eta klik. Jadi tarucing cakra mun baheula mah. Dina mangle aya keneh tarucing cakra. Kapungkur sim kuring ti SD resep kana tarucing cakra. Tapi nu kabayang ngarang harita mah panginten kedah nguyak. Mikiran hurufna di mana, kotakna sabaraha gitu. Tah ayeuna mah gampil. Tinggal muka link. Nah, terus bakal muncul ieu. Kayak kehalangannya. Bakal muncul gambar nu ieu atas aya teh Can. Atas Tos sok diantosannya duy ka aya gambar nu ieu. Ya mah yang ringan-ringan pona negara rampilnya. Negara rampil kan nu abotna ku Bu Temi ku Pak Ade. Nah anu patali sareng video sareng sajabina. Parantos Bapak Ibu. Pami parantos urang kedah ngetik di dieu aya kanggo judul. Kedah di judulan mangga urang bade nyerat naon. Upami wangsul deui tadi misalnya judul novel jeung pangarangna gitu. Mangga tah nu mawi kamari usul teh saena guru-guru sayogi bahan kanggo materi ayeuna supados enggal gitu. Terus biasa parantos ngadamel akun nadanya akun Google-na kemari ketika mari tos diwartosan supados teu lami. Jadi tinggal ngetik judul mangga judul naonnya teu langkung. Nah, pami parantos ngetik di dieu mangga ngetik naon wae. Misalnya judul novel tadi Baruang Kanu Ngarora. Nah, engke urang peryogi dina kotakna naon? Oh, Deka Ardiwinata misalnya mun judul novel jeung pangarangna. Nah, antara Baruang Kanu Ngarora jeung Deka Ardiwinata ya tinggal nganggo spasi weh. Baruang Kanu Ngarora terus spasi Deka Ardiwinata. Terus lain eta Muhammad Amri misalnya. Naon tadi teh handeuleum naha teh beureum. Reti Isnendes gitu. Upami bade judul novel sareng pangarangna. Mangga ngetik sabaraha hiji we teu langkung Bapak Ibu bebas. Bade 10, 20, 30, 40 mangga lah pokokna. Biasa ngetik naon we di dieu. Atanapi misalna patali sareng watek pupuh. Asmarandana asih misalna. Kinanti ngadago
Terus naon deui mangga? Janten ieu mah aya hubungan antara kecap kahiji sareng kecap kadua dipisahkeun ku spasi. Upami dua kecap sami sareng nu tadi, upami dua kecap atawa leuwih nyeratna henteu nganggo spasi. Jadi spasi mah kanggo ngabedakeun antara soal sareng jawaban. Tas nyobian? Sok mangga ngetik naon we Bapak Ibu? Ngetik jenengan. Misalnya saya Sophie Subhaniati SMPN 3 Palabuhan Ratu misalnya. Ayu Yuningsih SMAN hiji Cisaat misalnya. Jadi saya itu Ratna Sumirna SMPN 2 Lembang misalnya. Mangga antara jawaban soal sareng jawaban nganggo spasi antar kecap upami langkung tisa kecap teu kenging nganggo spasi. Paminu tadi ngetikna pangsuldenya. Ah, upaminu ieu mah diketikna kagigirnya. Koma spasi kecap, koma spasi kecap, koma spasi kecap. Tah, upami anu ieu mah runtuyana kahandap. Janten Sophie Subhaniati spasi SMPN 2 Cisaat. Nah, terus enter. Ayu Yuningsih spasi SMAN 2 Palabuhan Ratu. Enter deui gitu. Jadi persoal benten jajaran. Paminu tadi mah sajajar gentos nu misalkeunna mengukur spasi. Atas mangga ngetik sabaraha soal we bebas Ibu. Ya nu katinggalna ibu-ibunya kemari kehalangan ku layar gitu. Jadi teu katingali sadayana. Bade alamat sekolah misalnya. SMPN 2 Warung Kiara Kampung Anu misalnya gitu. Eta mah teh langkung. Jadi ieu materina tiasa materi hafalan, pengetahuan lah gitu nya. Pengetahuan. Bade tina hiji novel misalnya. Bade ngabahas hiji novel Baruang Kanu Ngarora. Palaku utama Nyi Rapiah misalnya gitu. Terus saya palaku tambahan atau palaku anu pika sebeleun naon misalnya. Tah eta upami patali sareng apresiasi novel atau tina hiji carpon atau dongeng mangga. Tina dongeng si kabayan ngalanangka misalnya. Naon deui teu langkung. Jadi iya bebas, orang ada soal bebas. Atos? Upami parantos kade hilap create passcode. Jadi anggar password diperiyogikeun. Nah, upami beda game, ya password biasa sami. Tapi upami dina game nu sami, password kedah benten. Terus create passcode. Terus upami kala jadi kaluhurnya. Nah, engke dihandap aya publikna bade saha, bade bebas, bade diwatesanan. Saatos eta. Ya aya preview teh upami orang hoyong ngecek hasilna kumaha, mangga gitu. Jadi ieu teu muncul ka handapna nya, kalah ngeser deui ka dieu. Tah, langsung deh. Nah, iya contohnya misalnya lamun bahasa lemes, ragam loma jeung ragam hormat. Orang hoyong terang atau hoyong ngawanohkeun bahasa lemes, bahasa hormat ka siswa. Gado. Nah, jadi kecap ieu soalna sami sadayana dihandap. Gado jawabanna lemesna angkeut, leungeun panangan, sirah masaka, suku sampean, ramo rema. Bujur imbit kan bisa jadi siswa ayeuna henteu terang kosakata ragam hormat. Da ayeuna mah geus naon teh
pabelit sareng bahasa Indonesia gitu. Kadang ngarasa era jadi dirobah mau bahasa asing. Panon soca ceuli cepil beuteung patuangan. Tah ieu ngalatih siswa neangan ragam hormat tiasa nganggo ieu. Tuh. Ieu contohna. Terus nah, iya hasilna. Tah simkuring ngadamel passwordna tanggal ayeuna 2 genep 08 2020. Muncul we di dia si orang jawabanna teh bakal kieu gitu. Terus iya aya save sareng finish. Biasa di save. Nya kedah save sareng finish. Pami teu disimpen teu dianggap rengse moal kasimpen dina internetna. Jadi upami atos nganggo passcode klik ieu. Nah, ieu terserah orang bade kumaha, bade khusus ka siswa, bade publik, bade disumputkeun, bade privat, member only berarti kan siswa kelas urang unggul misalnya. Itu tiasa dibuka ku nu sanes. Engke tah pas kode nu di luhur engke di dieu dipasihkeun ka siswa. Nah, ieu hasilna. Rambut di mana gitu. Jadi ngadamel tarucing cakra ayeuna gampil pisan. Parantos katingali. Jadi kotak-kotak ieu hidang sorangan gitu nya. Teu kedah digarisan ku urang, teu kedah urang ngetang kaluhur ka handap. Nah, ternyata di hidang sorangan. Ieu ti kenca ka katuhu, ieu ti luhur ka handap. Jadi siswa ngeusian dina kotak nu disadiakeun. Nomor 5 teh tadi teh naon katuhu, katuhu teh jawabanna tengen. Jadi dia tengen. Jadi memang ngapalkeun di dia hafalan we. Tiasa? Biasa Bu, atos. Tos rengse. Gampilnya. Nah, sabaraha menit mi damel ieu? 5 menit, 10 menit. Nu penting mah orang siap bahan. Orang bade ngadugikeun materi naon gitu. Atau bade nguji naon ka siswa, bade ngetes naon. Ngaran-ngaran pupuh mangga, pupuh nu watekna patali sareng perang. Oh, Durma di mana? Upami orang ngadamelan manual punya lira ngaguratan ngemutan ieu kotakna lami, nyambungna di mana gitu. Eta ieu diantawisna patali sareng teka-teki silang tarucing cakra. Jadi ieu mah gampil. Gampil ku urang tiasa di print, di scan, bagikeun ka siswana tiasa nganggo WA, tiasa dina HP teu langkung gitu. Jadi engke prak-prakanana ngabagikeun gampil gitu nya. Janten ieu mah dinu sesah sinyal oge tiasa gitu. Urang periogina anu wajib ayana mah waktos ngadamel soal boh neangan kecap, boh tarucing cakra. Ya, janten ieu gampil. Tinggal we siswa nguyek teh tiasa dibantuan ku ibuna, ku ramana, tiasa nyalira gitu. Da sakola ayeuna mah geuning tiasa rombongan gitu. Nu liurna sanes siswa unggul tapi oge ibuna. Jadi lamun urang ngukur teangan lemesna rambut anu buuk anu lemesna katuhu nyaeta, lemesna ceuli nyaeta, tah eta teh tiasa jadi bosen gitu nya, aya rasa bosen. Ieu mah bari neangan kecap, bari ngimutan huruf, bari ngalatih oge gitu. Ka urangna gampil, ieu padamelan anu gampil. Tiasa rengse 10 menit ngadamel ieu mah. Barudak sina ngapalkeun judul-judul novel mangga kantun ngetik we. Novel karangan anu tah gitu. Nah, ieu contoh ya, Tacan. Nanti dikanya patarosan tuh. Di kadinya heula. Mungkin sadi dinten atau salah namanya atas dipidamel nu kieu teh. Tapi biasa janten teu sadayana
atas midamel gitu. Janten ieu dua materi ieu gampil. Materi anu gampil di pidamelna gitu. Gampil di pidamelna ngumpulkeunna gampil. Janten teu kedah siswa teu kedah nagen wae kana HP, teu kedah nagen wae kana internet. Janten midamelna mah tiasa asinkronus gitu. Jadi ngabagikeun unggul, ngabagikeun nga-WA, barudak tugas ieu ayeuna nyata anu kirimkeun we. Jadi henteu kedah nganggo Zoom eta mah gitu. Tah ayeuna nu katilu nyaeta kuisis. Kuisis di dieu tiasa simkuring asana tos ngadamel tadi di mananya. Nah, ieu anu tarucing cakra contohna upami bade dibuka. Kita kehalangan gambarnya. Mana tadi teh? Ya contohna tadi atasnya tah mukana diketik weh. Misalnya diketik tiasa copy paste teh dia crossword. Upami ibu bapak badai muka disimpenan teh itu pan disimpan kita di save finish teh ya disimpan bukana engke ya bakal muncul ya di copy paste capasik barudak mah. Jadi engke muncul soal-soal nu dipidamel kurang. Nah, enak nu katilu nyaeta patarosan teh deui kayaknya heula. Kumargi jempling dianggap atasnya ngartos sadana. Jempling teh anu naroskeun nu katunduh sugan gitu nya. Embe di chat Ibu itu aya bade nu naros itu teh duka. Oh aya. Sri Nuryanti gitu. Abi Haji. Oh, mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten bade ngiring ieu panginten Bu Haji simkuring anu kalebet generasi X gitu dina lebet pangajaran daring ieu sok gaduh peraosan wegah atanapi nyebat sesah gitu Bu Haji nya sate acan midamel menapi lebana pangajaran gitu. Jadi upami mayunan dinten Senin kedah hise 12 kelas materi teras dinten-dinten sanes deui aya paraosan seunggah gitu. Duka upami generasi anu ieu atanapi generasi zi ayeuna pangintennya simkuring anu tos lebet panginten bade jelita jelang 50 tahun. Jadi paraosan gitu Baji ya Allah badenya madena da saran panginten ti Bu Haji kinten-kinten kumaha gitu kanggo tips bangkitkeun di sumanget supados tiasa bingah gitu upami bade masihan materi teh jalaran simkuring lebetna karena guru profesional piraku bade kahantun gitu nya karena pengajaran dari ieu. Kuwi panginten Baji hatur nuhun hapunten ieu motong ieu materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Elis. Nah, untuk nadaring katinggalinya langsung jenenganana gitu. Kecuali nami palsu. Perkawis motivasi sama sadayana bujeng-bujeng Ibu simkuring wae nya. Simkuring teh lolita Bu, upami Ibu mah jelita keneh. Simkuring lolita lolos 50 tahun alhamdulillah dugi ka umur tahun dia 50 genep tahun Bu. Tah diajar aplikasi nu kieu simkuring anyar keneh. Janten anger kedah narekahan saat mah. Komo Ibu simkuring mah paling 3 kelasnya sama mata kuliah kan 3 kelas dina sadinten. Pami Ibu sebenarnya 12 kelas. Pami 12 kelas nganggo Zoom kabayang liurna. Bisa kali teu tiasa. Terus tambis siang kan tambis capek. Acan karena pulsa, karena kuota. Jantan memang bekal ayeuna mah makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya jadi kena kuota. Tah, nu mah we simkuring nyamutanna nganggo eta, nganggo game teh ya gitu. Jantan urang teu capek teuing sapertos tukang obatnya kapungkur mah ayeuna baru akeun mah jararempe da di kamarna. Upami urang kedah ngocoblok 12 kelas mah aduh Ibu repot pisan. Nah, ningal di sakola simkuring minggu kamari jajab nu PPL minggu ieu
yang memang teu tiasa ari nganggo Zoom teras-terasan mah dan teu sadana siswa gaduh gawai anu sae anu naon teh kuotana laluasa bejang-bejang siswa sim kuring wae sakapeung sinyal luplep kitu nya. Tah ku sinyal oge pan kapangaruhan. Tah nu mawi di akalna eta masihan tugas tapi nu sakali tugas sadayana pan nah tadi ngadamel game nah tiasa langsung sadar orang damel sakali. Nah, tinggal kayak mariksana gitu. Mariksana. Sama ya ge relatif supados langkung gampang gitu dina ngadukeun materi. Da model game nu kieu teh tiasa dianggo evaluasi, tiasa dianggo materi. Sok barudak teangan ngaran-ngaran pupuh. Sok barudak teangan judul-judul novel kan sasan mah kitu. Tibatan urang nerangkeun novel-novel anu diterbitkan tahun sakitunya eta anu apa liurnya lami-lami orang mabok. Kamu deui mayunan laptop, mayunan HP paling kiat lah saparapat jam konsentrasi teh. Tidinya mah jigana aduh seperti tadi kan tos didugikan oge ku Pak Ade memang kakiatan mayunan laptop, mayunan HP oge kena radiasi sama. Resiko karena awak eta memang berat janten anggar kedah diakalan. Orang kedah milari akal supados mirangan beban. Memang lebah Marius mah sadayana sami Bu. Gitu. Tapi aya Marius anu teu kedah manual ku urang. Enten teu kedah manual Mariusna tiasa sakaligus upamina ngau Google Form. Tah katabisna Google Form mah di sakola parantos biasanya. Google Form mah ditinggali teh dina ujian tengah semester, ujian akhir semester terus ngarango Google Form. Atanapi anu teu acan. Di sakola abdi terus parantos nganggo baji. Atas Bu. Jantan upami parantos mah sareng Google Form teu kedah diterangkeun deui nya. Upami parantos mah. Upami teu acan geus simkuring diterangkeun tapi mung salangkung-salangkung. Atanapi ieu ditambihkeun we bili patarisang aplikasi memang orang kedah diajar wayah namanya diajar sarena eta mah diajar teh di ibadah lah punya urang ninggal ibadah we. Jadi sok sanoa sareng barudak beda saputing simkuring sareng ibu mungkin beda sabaraha menit mah dia ngoyek ngadamel PowerPoint ngalangkupan PowerPoint tapi tiasa gitu asal niatan we. Simkuring sareng Pak Haris bedana sakitu 10 tahun tapi dina waktu nu sami kedah diajar. Nyatangtos kakuatan simkuring sareng kakuatan Pak Haris daya tangkapna bakal beda. Pami Pak Haris masa kali jadi misalnya simkuring mah mungkin 2 peuting ya gitu. Ngadamel PowerPoint kapan memang diajarna lami. Jadi wayahna da memang urusan umur mah teu tiasa disebutkeun. Tah palebah hoream nya urang mah eta mah nu kahiji meureun kedah emutna kahiji kewajiban meureun. Hiji kewajiban kadua mangga pilari bahan atau materi atawa naonnya nu panggampilna anu kira-kira pikaresepeun gitu. Ulah ari nganggo Zoom 12 kelas mah nya olah Bu. Bejang-bejang ibu abdi geus sami gitu. Mal kiat mal kaduga nganggo Zoom gitu. Janten mangga ngadamel kuis tiasa kayak pilareri alternatif kuis sanes anu tiasa dianggo ka barudak. Simkuring aya hiji deui kuisna. Nyaeta nganggo Google Form teh tapi mungkin nganggo variasi orang tinggal salangkungnya. Tapi dia tadi ditutup heula. Salangkung ada ieu tos bade lohor 10 menit deui. Ieu mah mung ngemutan we nya. Yang Google Form oge tiasa jantan dianggo evaluasi ka siswa tos dilaksanakeun tapi tiasa ditambihan. Nah, Google Form oge kalebet tiasa kuisnya saas mah seueur media evaluasi, aplikasi kanggo evaluasi, kanggo ngaulang. Nah, dia ngadamel kuisis, bilih nu teu acan mangga ieu aya linkna. Nah, jadi aya judulan, bilih hilapnya. Judul naon misalnya mata kuliahna sastra Sunda atawa kampung adat misalnya. Tah. Tapi ya litenya. Ya ngan kumargi 10 menit deh urang ngebut weh. Nah, iya.
keuntungan Google Form tiasa rupa-rupa jenis soal, upami tadi mah satipe, upami Google Form mah tiasa rupi-rupi, pilihan ganda, BS, jawaban singget, orang tiasa ngedit warna, tambah sora, gambar, musik. Tiasa jadi upami barudakna resep nganggo musik, teu resep jempling, nya tangtos di musik kan we ku urang gitu, resep musik naon. Salian ti masihkeun soal, urang ge siswa ngapalkeun pupuh misalna. Dina soal imah di wanuhkeunna atau latar musikna tadi sapertos diterangkeun ku Pade, bade pupuh asmarandana mangga, bade kawih mangkoko mangga gitu. Jadi dua padamelan, nu kahiji masihan soal, nu kadua ngawanuhkeun musik, lagu, kawih, kakawihan, tiasa dianggo latar. Janten dua padamelan. Pamit teks sungkul tiasa janten bosen. Barudak resep lagu, kan wayahna we nu resep lagu Korea, wayahna anu dipasihan pupuh misalnya. Jadi dina soal nu ieu pasihan pupuh asmarandana. Dina soal nu ieu pasihan kawih kembang Tanjung misalnya. Tah, gitu. Janten ieu upami nu tadi mah nya anu dua mata aya kolom identitas kanggo ngajawab soal, nu nulisna saha, di dieu kan aya kolom identitas, aya ngaran, aya NIM, aya naon sajabina gitu. Terus orang tiasa ngedit warna, tiasa gambar, tambah gambar, suara, musik supaya teu bosen. Terus orang tiasa ningali hasilna sakaligus ya mah. Janten upami nu tadi mah tiasa hiji-hijinya, ya mah sakaligus mun 12 kelas tinggal ngecek we engke aya spreadsheet-na, aya lembaran hasil evaluasina, lembaran jawaban siswana. Jadi meuntun tiasa 12 kelas sakaligus gitu. Ku mesin. Sakaligus ku internet. Nah, ieu aya Google Doc-na, Doc Google. Nah, tiasa materi oge di dieu kan patarosna aya apa yang akan kamu ajarkan hari ini. Jadi tiasa materi, tiasa kuis, tiasa perpustakaan, pelajaran. Urang tiasa ngadamel di dieu nya ieu tos biasa, ngadamel soal di dieu, ngadamel teks di dieu. Aya kolom buat. Nah, terus di dieu berikan nama kuis. Nah, kada hilap sabab urang mungkin seueur soal 12 kelas kali sabar 14 pertemuan. Nah, bakal seueur soalna pilih subjek yang relevan. Ieu tos nu kieu atas sami teu formatna. Tanapi benten. Format. Pidamel ku Bapak Ibu. Dina Pilih subjek. Misalnya nama kuisna bahasa Sunda pengajaran sakitu tanggal sakitu mangga. Jadi kada hilap judul. Pilih subjek yang relevan, ieu pilih mangga. Di dieu aya pamita aya di dieu pilari kahandap ngan ulah ngarep-ngarep pengajaran bahasa Sunda gitu. Moal aya gitu. Nah, dina pendidikan kalebetna, nah dina bahasa atau lain-lain atau senang-senang teu langkung. Pokona penting dinamian ku urang. Nami luyukeun sareng naon nu pangcaketna, tapi ulah milari pengajaran bahasa Sunda moal kapendak. Tah ieu pami admin. Jadi nya pami ngadamel kuis di dieu. Terus engke nah, bentuk soal dina Google Form kan rupa-rupa upami tadi mah nu dua mah eta mah sarupa soalna ieu mah aya pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka terakhir belum. Nah, ieu naon teh tampilanana di antawisna. Tangtos benten aplikasi, mungkin benten laptop, antara laptop sareng HP aya bentena tapi dina intina mah kieu gitu. Janten urang biasa ngadamel anu variatif kanggo Google Form upami nu tadi mah sarupa gitu. Rupina ieu kuisis Ibu. Mohon. Sama saja sanes Google Form gitu pilih. Mohon kuisna jadi rada malam. Mohon kuisis. Punten nuhun teu konsentrasinya. Jadi misalnya orang nyerat judul buku nu meunang hadiah sastra Rancage, mangga eta mah. Naon wae materi urang, terus dia mulai pelajaran langsung aya berikan pekerjaan rumah, tah ieu janten ieu tiasa di awal dugi ke akhir semester kuisis ieu tiasa dianggonya. Eta nah ieu contoh. Nah anu urang sok bingung sok hilap teh, tah ieu aya tanda-tanda nu kieu sanes dina kuisis sungkul, dina materi nu sanes, dina aplikasi nu sanes oge. Kan ieu kanggo warna, bade warna kumaha tinggal di dieu we pilih warna. Upami yang diketik ieu bakal muncul pilihan warna. Bade diwarnaan misalnya, henteu polos.
upami polos unggul bilih barudak boseneun mangga warnaan. Tah ieu tiasa milih warna, ieu tiasa noong hasil padamelan urang. Anu ieu tiasa setting hasil presentase, tiasa ningal hasil jawaban siswa ngan ulang ari esai mah abotnya sesah. Jadi paling tiasa jawaban singkat gitu. Upami esai mah kedah aya naon teh diajar khusus kumaha ngadamel esai anu tiasa lebet kana kuisis. Eta nah, pami hayang ngecek jawaban. Kan di dia aya question, aya respon. Question tinggal klik ya ieu bakal muncul soal nu dipidamel ku urang, respon bakal muncul jawaban siswa. Tangke ieu aya hasil jawaban siswa gitu, tinggal ketik. Eta intina dina kuisis. Nah, ieu meureunnan ieu mah panutupna we kumargi tos bade lohor. Jadi simkuring kedah ngebutnya diajar tepat waktu. Yang generasi ayeuna diajar ayeuna, ngajar ayeuna nu kahiji kudu daek ngulik. Janten wayahna ibu bapak simkuring ge sami. Kedah daek ngulik anu mah hayo mukaan HP, mukaan laptop, aya media naon, aya aplikasi naon. Terus kedah leukeun pemita di aduh ream bahasa Sunda teh komo 12 jam nya wayahna beureuna. Tapi kumaha ngakalanana supados 12 jam teh teu karaos gitu. Nah 12 jam punten 12 kelas. Saya tanya apa beulit nu teh. Nah, ayeuna mah sagala aya tutorialna bade pangajaran naon oge, bade aplikasi naon aya tutorialna. Muka YouTube ya sagala aya pan nya ti urusan nu positif ti umur budak tepi ka ti orok kanggo ngurus orok tepi ka urusan dewasa, urusan di sekolah, sagala urusan aya tutorialna aya. Janten kedah rajin ngan memang kanggo generasi simkuring bukan HP teh babari capek kana panon babari lungse gitu nya. Terus waktu teh kawatesanan. Jadi generasi ayeuna beda jeung generasi urang zaman sakola yen sakola teh wangsul lohor atau napi asar terus kayak ngaji terus maghrib salat ngaji naon deui jelas generasi ayeuna mah tanpa batas diajar iraha wae sare wayah kumaha wae kadang tengah peuting masih kena barareunta gitu margi masalah waktu segala ayeuna YouTube modal ayeuna gawe jeung kuota eta ayeuna namanya janten pamis zaman sakola urang zaman urang kuliah memeureunnan nu normal mah antara sapatu jeung tiung di pikiran nyambung teu, antara rok sareng tiung nyambung teu, antara kameja sareng lancingan nyambung teu. Ena mah teu pan, teu kedah ngimutan eta. Jadi zaman ayeuna mah mungkin kostum teu pati di pikiran. Nu di pikiranna ieu HP-na tiasa teu dianggo, laptopna nyumponan teu meureunna. Nah, terus aya resiko tina diajar kiwari resiko kana panon. Nah, ieu nu kedah dijaga kade hati-hati para siswa janten urang ulah nyababkeun siswa nagen lami mayunan HP, mayunan laptop diusahakeun rada dikirangan berenya kumaha carana is. Nah, terus kan awak beda sakola kapungkur mah urang sakola mah jam 6 kudu mandi terus berangkat jam 7 kudu tos di kelas barudak ena bisa jadi udang sare langsung buka laptop. Jadi otomatis bakal kurang gerak gitu. Akibat kurang gerak, akibat panon melong wae HP, melong wae laptop, bisa jadi dina kasur ge jeung laptop, dina kasur ge jeung HP. Nah, eta posisi orang minangka guru, minangka indung bapak panginten eta kedah ngemutan yen kapayuna bakal kumaha. Barudak ayeuna generasi nu anteng sorangan kapungkur nyamper sakola berangkat bareng ayeuna mah teu anteng sorangan di kamar. Bisa jadi jeung indung bapana ge teu panggih sapoe jeput lantaran midamel pancen misalnya. Nah, kedah diemutan deui 10 tahun deui bakal kumaha siswa urang nu ayeuna SMP umur 13 tahun lamun nguyek jiga kieu nah bakal kumaha 10 tahun deui bakal kumaha 20 tahun deui bakal kumaha 30 tahun deui. Ya ieu mah di luar materi evaluasinya namun minangka guru minangka indung bapak panginten ieu kedah diemutan oge meminimalisir ngirangan resiko anu negatifna. Tarekahna kumaha kusa sareng sajabina. Mangga eta mah nyangakeun. Jadi simkuring mung masihkeun bahan anu basajan pisan anu tiasa dipidamel dina jangka waktu pendek singkat ngirit radiasi ngirit panon sasana ngawet panon
Ya. Da karawas ku ayeuna 2 jam terus capek pisan gitu. Seueur keneh aplikasi sanes nu tiasa dianggo ieu mah mung dasar unggul mugi-mugi janten bahannya emutaneun tiasa dianggo henteu mangga mudah-mudahan janten hampang ngawulangna gitu. Janten kami aduh senggah tak mudah-mudahan ngirangan senggahna gitu. Begitu panginten Bapak Ibu aya keneh patarosan atanapi waktuna atau setnya ke urang ninggal. Atas kapan Ibu mohon. Terus hoyong mah panjang nyangem teh babagi ilmu sanes babagi belajar bersama da simkuring sami diajar keneh diajar sasarangan sareng Bapak Ibu namun waktosna ayeuna mah diwatesanan upami aya keneh minat diajar urang diajar sasarangan mangga ka payuna tiasa keneh komunikasi janten henteu tos ieu atos gitu mangga bilih badaya taroskeun mangga pami tiasa ku simkuring dijawab pami henteu tiasa nya nyungkeun dibantuan lah kan sanes da ayeuna mah teu tiasa sagala ku sorangan geuninganan gitu janten sagala kedah dibantuan ku sanes diajar mah wayahna gitu nya simkuring oge upami ninggal umur mah geus lain usumna diajar da diajar teh hese inget gancang poho gitu karaos ku simkuring namun mugi-mugi we janten motivasi janten bahan nyebutnya geuning ieu babari gitu nu di pasien babarina we babarina geuning evaluasi teh gampil gitu mangga engke tiasa diulik deui aplikasi nu sanesna mugi-mugi aya waktos tah lain mah kedah diajar wae nya yen diajar saumur hidup teh sapertos kieu nu biasana urang ngajar anu wayahna diajar terus sewa nuhun hapunten upami aya salah ucap salah lengkam henteu dan nagen di dieu nya salah ucap aman pilih aya anu nyentuh kana manah Bapak kali Ibu hapunten samudaya kalepatan mugi-mugi urang tiasa tepang iraha-iraha mah tepangna tepang awakna gitu sanes ngukur patepung teuteub ti kaanggangan gitu bertatap maya mugi-mugi urang sana dina kaayaan sehat walafiat di ieu sasalad enggal sirna supados hirup urang normal deui lain mah ibadah ge hese geuningan anu ngantunkeun bade ngalayat teu tiasa ka rumah sakit teu tiasa gitu janten nu gaduh ajan ibadah ge ayeuna mah teu kengeng gitu janten mugi-mugi urang sehat salamina tiasa normal deui ngawulang supados teu capek kana socana gitu. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.